medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia nalika Laraswati Nilamsari maksud teh tos ngedalkeun naon perbuatanana ka si Konceleng ayana kajantanan si Konceleng kedah papisah sareng Laraswati oge ditundung ku Prawira alpukahna nyaeta ku Nilamsari ku cariosan Nilamsari dina sesa-sesa napasna dina sesa-sesa kakuatanana ngangken eta sadayana kalepatan ti dirina dugikeun ka Nilamsari tinemu jeung ajalna dina pangkonan si Konceleng harita oge kasumpingan Prawira anu kalarasan ngalangkung kadinya ngambah kadinya kalawan Prawira nyohunkeun di hampura ka si Konceleng anu salajengna nerangkeun yen bojona parantos ngalahirkeun Arumsari parantos ngalahirkeun dua orok sakembaran anu hal eta ngajantenkeun si Konceleng ngaraos bingah anu taya papadana akhirna aranjeunna miang ka lembur Mekarjati urang lajengkeun kumaha salajengna serial si Konceleng dina jejer carios si Konceleng lawang sakateng karya Bagus Sarespati. Wargi Dahlia wan Cipeuting geus sumanding tapi sanajan kapeutingan di jalan pikeun si Konceleng teu hariwang sabab di tiap lembur anu kaambah ku dirina satiap pribumi pada ngaku komo anu geus apal jeung wawuh ka si Konceleng mah saperti harita si Konceleng jeung Prawira katut birawa ngadon leureuk heula di eta lembur lantaran lampah pikeun nuju ka lembur Mekarjati memang masih keneh jauh. Peuting eta di lembur Mekarjati di jero imah Prawira harita Arumsari jeung Amuna Wangsih keur ngalobrol bari jeung nyusuan orok pilih genti nyata regawa jeung ngurugawa sedangkan di luar aya jirim anu ngintip ngabandungan jeung ngadedengekeun malah tina sela-sela balik atau bilik ningali ka jero imah eta jirim teh si mana horeng taya lianti Nini Samurti geuningan Nini Samurti bari ngintip teh nyarengeh seuri sorangan terus ngomong jero hatena boga anak sadua-dua leuwih ada dicokot hiji ku aing milaur neneangan calon murid hese
bener. Mending kene nyokot orok anu hiji deui. Lamun teu salah mah disebutna teh Regawa. Waktu bieu keur disusuan mah. Regawa gagah ngaranna oge geuningan. Pirakun teu kaumuran ku diri aing. Keun, arek didedengekeun heula be ngobrolna. Sakedeung deui mah disirep ku aing tah. Moal burung sararek kabeh. Jeung eueuh lalaki deui di jero imah teh, kabeneran. Sedengkeun anu aya di jero imah harita guntreng ngobrol. Kadenge Arumsari anu harita nyarita. Kabayangkeun ku abdi upamapun anak tos arageung ambu pastina oge balangor geura saur anu tos pangalaman oge ari budak lalaki mah benten sareng istri saurna teh ambu. Nya puguh memang bener kitu Nyai, kangaranan budak lalaki mah beda jeung budak awewe. Teu jauh-jauh. Anak ambu nya tah salaki Nyai. Apaan keur budak mah? Duh. Kurang-kurang sabar mamatak aral Nyai ngan teu kudu kaget tah. Kabeh oge kitu ari budak lalaki mah. Komo iyo Nyai sadua-dua. Ngan tetep beda ari jadi indung mah kudu sabar jeung tawakal dina ngurus jeung naon ngagedekeun anu jadi anak. Sanes sakedap ambu. Mane teh anu ngalangkung kitu. Oh, meureun tatangga biasa atawa ronda meureunnan. Nya ieu mah abdi baca di emut ka Kang Prawira ambu. Mudah-mudahan be dina waktos anu henteu lami tiasa tepang sareng Kang Koncleng. Urang oge tangtos tiasa Balungbang Timur. Langkung nati eta ari ku ngariung mungpulung mah. Sugema panginten ka urangna oge. Atuh puguh we Nyai. Ada sanajan ambu oge acan tenang hate jeung perasaan namun acan Balungbang Timur jeung Jang Koncleng. Asa komo upama Jang Koncleng teu ngahampura maka ambu. Tangtuna oge sangsara saumur-umur meureunnan hate ambu teh. Abdi percanten ka Kang Koncleng moal dugikeun ka kitu ambu. Ari margi Kang Koncleng jalmi anu atos asak jiwana. Abdi tos apa kana adatna. Kang Koncleng tangtos bakal ngapunten kana naon rupi kalepatan urang. Oh nya mudah-mudahan be atuh kitu Nyai. Oh sok atuh golerkeun heula eta Rugawa teh. Tadi Regawa ku ambu katingali meuni rampus pisan nyusuana non nyusuna teh nya. Ni kayung-yun. Muhun ambu. Sieun kaelehkeun ku Rugawa raina meureunnan. Muhun ke urang golerkeun heula ambu. Arumsari terus ngagoloyoh asup ka jero enggona. Dina kaayaan saperti kitu, Nini Samurti anu aya di luar katingali nyidakepkeun dua leungeunna. Bibirna gegeryeman, sapasang panonna dibeureumkeun. Jelas Nini Samurti keur mentangkeun aji panjerpan. Memang Nini Samurti masagi ku pangarti. Sagala rupa ilmu kacangking ku dirina. Ilmu panjerpan anu dipentangkeunana kacida ampuhna. Sabab harita Ambuna Wangsi anu masih kene aya di tengah imah jol tunu nepikeun ka terus sare napisan di tengah imah. Geus teu sempet ka enggona heula. Nya kitu deui Arumsari bari masih kene marende Rugawa jeung nyusuan teh terus pules we sare tibra. Nini Samurti nyerengeh seuri sorangan. Dirina boga kayakinan yen anu aya di jero imah geus kabeunangan ku aji panjerpanana. Panto imah anu ditulakan tangtu be soal gampang pikeun mukakeunana keur Nini Samurti mah. Dina lengkah-lengkah suku anu teu kadenge harita Nini Samurti asup ka jero imah. Puguh memang geus diajam ti luar kene yen anu bakal dibawa teh orok anu ngaran Regawa. Kalawan di bulan ku samping orok anu keur sare tibra teh harita dipangku ku Nini Samurti anu saterusna indit ninggalkeun eta imah.
Nepikeun ka wanci isuk-isuk bareng jeung meletekna panon poe. Arumsari jeung Amuna Wangsih kakarak lilir hudang tina sarena. Puguh be kaget jeung nalangsa anu lain dikieun Amuna Wangsih jeung Arumsari dina waktu harita. Sabab orok regawa anu dipikanyaah ku Arumsari geus eueuh dina tempatna. Di teangan da puguh salegana oge ieu mah. Jeung maknya orok bisa leumpang atawa indit sorangan. Antukna Arumsari jeung Amuna Wangsih pada ngalumar kasedih rembai Cipanon. Regawa pun anak kamana ambo. Asaha atuh jalma anu geus mawa regawa. Regawa kasep anak. Nah, kemana tuh pun anak teh ambo? Duh, nya dari kamana ya dah, nyai. Bat ambo oge henteu nyaho da pugu peting oge. Teu pugu patibra di tengah imah teu karasa pugu oge sarete. Moal kitu aya nu nyulik mah. Da buktina panto imah apan jadi tadi tulakan geuning. Maksudna make ceng nyulik anak. Ceng abdi sagala. Ceng nyulik orok segala rupa ambo. Regawa anak ieu. Dibawa ku saha atuh hidup teh kasep. Ambo. Kamana atuh urang lianganana. Regawa teh kamana atuh ambo. Amuna Wangsih jeung Arumsari bener-bener bingung jeung nalangsa ku ayana kanyataan jeung kaayaan di mana regawa eueuh di tempatna. Dina kaayaan keur pada bingung jeung sedih kitu datang si Konceleng jeung Prawira katut Birawa. Saperti biasa Birawa si banteng karoban mah nungguan di luar. Si Konceleng jeung Prawira puguh be kaget menang beja ngeunaan regawa anu eueuh di tempatna. Duka teuing saha anu geus mawa regawa. Meh bae Prawira ngambek ka Arumsari jeung Amuna Wangsih anu dianggapna geus talobe teu merhatikeun regawa. Tapi si Konceleng gancang mere nasehat ka Prawira sakulawarga. Ieu Prawira Arumsari oge ambo. Ieu kajadian kawilang cocoba pikeun urang. Babah dieu urang kudu sadar yen aya kalana cocoba teh memang teu diduga tianggalna. Ieu Prawira teu kudu nyalahkeun anu aya di dieu. Sabab upama teh mah bener. Terang-terangan anu mawa regawa, piraku ambu jeung Arumsari oge make rek nikeun anak anu dipikanya. Sokomo ieu sasaatna masih kene orok. Anu penting urang lain kudu pasea paloba-loba carita. Masakeun bener jeung salah. Sabab tungtungne ngaributkeun bener jeung salah mah. Tapi urang kudu ikhtiar neangan di mana ayana. Sarta saha anu geus mawa regawa, tah eta anu kudu jadi bahan pikiran urang mah. Prawira jeung jadi tetulus ngambekna. Arumsari jeung Amuna Wangsih pada ninghak caleuri. Kitu teh mah terek sedih kumaha da puguh sanajan orok teh aya 2 lantaran kembar, tapi tetep be kanyaah masarua boh ka regawa, boh ka rugawa oge. Kadenge harita Arumsari nyarita di Barung Bari jeung Dumareuda. Oge puguh aneh. Tadi wangi teh Kang Konceleng. Margi nuju marine sareng Joshua Rugawa. Jo, teu emut naon-naon. Anu pules pisan. Lir upama anu disirep. Anu akhirna terang sotenan tadi enjing-enjing. Tetelapon anak regawa teu aya di tempatna. Kamana atuh jeung saha atuh nu mawa anak regawa teh kamana? Si Konceleng kadenge harita nyarita deui. Tenang Arum, ceuk akang oge ieu kajadian teh memang di luar dugaan urang. Lian teh eta memang naon anu karandapan ku urang mangrupa cocoba anu kudu ditarimakeun. Ku kasabaran jeung ku katawakalan. Sabab saha jalmana anu hayang pinanggih jeung musibat awat cocoba atuh. Prawira ngareret ka si Konceleng anu jadi guruna.
Betras inget deui kana caritaan Eyang Bongkok yen dirina upama parang boga anak sakemaran bakal pinanggih jeung cocoba anu kawilang berat. Didinya dirina kudu kuat jeung tahan uji. Prawira ngarenghap narik napas panjang bari terus kedalisan. Abdi bet emut deui kana kasauran Eyang Bongkok kan. Rehna abdi baris bakal menang panguji. Dicoba. Lah ieu panginten cocoba anu kawilang berat pikeun diri abdi. Saha atuh jalma anu geus boga tindakan nyulik pun anak kan. Duh, nyaan berat pisan cocoba teh ieu mah. Si konseleng netep antep kanu jadi muridna teu lila kadenge nyarita deui. Memang ieu cocoba teh kawilang berat ieu. Ngan urang kudu tahan uji. Sabab ieu kajadian memang di luar kekawasan urang, di luar kemampuan urang. Ngan akang boga kayakinan dina hiji waktu tangtu bakal ditepungkeun deui jeung Regawa. Teu jauh-jauh ka aya nu karanapan ku akang we. Apan jeung indung bapa teh dipisahkeun. Malah akang teu nyaho saha anu jadi bapa. Tapi ari geus waktuna mah teu burung we ditepungkeun geuningan. Lebah dieu urang kudu yakin yen sagala rupana memang aya nu ngatur. Loba deui nasehat anu sajena ti si konseleng sangkan prawira sakulawarga ditabahkeun hatena jeung disadarkeun pikiranana tumali ku ayana eta cocoba. Sanggeusna rada leler kasedihna Arumsari jeung Amudawangsi terus pada Balungbang Timur. Pang nambah Amudawangsi saperti halna prawira tamada menta dihampura ka si konseleng lantaran sarua milu dosa jeung nyieun kasalahan bet mihak ka prawira anu salah dina tindakanana. Sanggeusna Balungbang Timur terus badami ngeunaan lengkah anu bakal dilakukeun. Akhirna aya dina kasapukan prawira jeung si konseleng rek miang pikeun neangan laratan Laraswati jeung Regawa. Sedengkeun Birawa si Banteng Karoban maturan bari jeung ngajagaan di lembur bisi aya naon-naon. Wargi Dahlia dina poe isukna si konseleng jeung prawira terus amanat ka Birawa si Banteng Karoban sangkan ngajaga jeung baturan Amudawangsi ka Tut Arumsari. Kadenge Birawa si Banteng Karoban anu nyarita. Wah, jadinya nguing mudu cicingan di lembur Kang. Gemunnya gitu mah nguing moal bisa milu ngejengkang konseleng berenang. Aduh jadi nanguing ente di bawaan ku Kang Konseleng. Mokona manguing mudu milu Kang ah. Mokona mah Kang Konseleng ulah ngejeng sasaha ngamun ngindit. Mudu jengwing mokona mah. Lain mokona Birawa. Akang memang penting indit bareng jeung prawira. Lantaran tumali bari sakalian rek neangan laratan ngeunaan Regawa. Sabab eta orok jelas aya nu mawa, aya anu nyokot. Wajar da puguhi prawira memang bapakna. Nu matak wayahna Birawa baturan jeung ngajaga Arumsari oge ambu bisi aya naon-naon. Wah, ngeta jalma nu geus nyulik Regawa jalma lieur Kang. Ngajak nguy mah ngeukeur neon make ngemaok orok. Ngamun nguing nyaho jalmana dipaehan ku nguing magang. Jadi mokona mah nguing ente bisa milu Kang ya teh. Wayahna Birawa. Lamun nya nganggap dulur ka Akang kudu ngagugu jeung nurut kana ieu parentah Akang. Tah kitu be penting nama. Akang ayeuna datang nepungan ka Birawa teh kitu rek papadon. Ya ngari geus jelas kitu mah. Nguing ente bisa neon-neon Kang.
Uing bakal nurutkeun ngomongan Kang Konceleng. Bari mudu kitu mah mokona teu neon-neon lah. Pokona mah Kang Prawira mudu sabaran ieu coba Kang. Uing bakal dimaturan ngejeng dijagaan jeung Arumsari ngejeng Ambuna Wangsih mah dijagaan ku uing Kang. Birawa si Banteng Karoban ngan ngaakangkeun ka Prawira sabab Prawira geus jadi bapa. Kitu ceuk pikirna Birawa si Banteng Karoban mah. Birawa atau Prawira netep antep ka Birawa terus nyarita. Ya nuhun kana kasadiaanana Birawa. Doakeun be naon anu dilakukeun ku Kang Konceleng bakal hasil. Oge naon anu dilakukeun ku abdi ayeuna bakal hasil kitu. Uing bakal didoakeun miraku make ngejengeun teu manggi deui sama Kang kitu. Sanggeusna ngarasa cukup amanat ka Birawa si Banteng Karoban. Harita si Konceleng jeung Prawira terus lumampah ninggalkeun lembur Mekarjati. Memang teu gampang neangan laratan bari teu nyaho sacara pasti di mana tempat anu keur diteanganana. Di salah sahiji lembur anu kabeneran aya warung harita si Konceleng jeung Prawira terus leureuh bari ngeusian beuteung heula. Teu jauh ti warung anu dipake leureuh ku si Konceleng jeung Prawira katingali aya 2 jalma anu keur merhatikeun. Si Mana Horeng si Bujang Sancang jeung guruna nyata Kiramuk Tea geuningan. Anu datang sarta kabeneran ngambah ka eta pilemburan. Si Bujang Sancang ngajanteng nangtung digigireun guruna bari ngawaskeun ka lebah warung, malah kadenge si Bujang Sancang nyarita. Geus teu salah deui Ki Guru. Anu keur leureuh di eta warung teh jelas si Konceleng Ki Guru. Ayeuna waktuna pikeun urang ngayakeun balitungan jeung eta jalma. Ayeuna waktuna Ki Guru. Pikeun nembongkeun diri saha Kiramuk anu sabenerna. Kiramuk ungut-ungutan netep seukeut ka si Konceleng anu diuk dina bangku panjang hareupeun warung. Teu terus nyarita. Agini dina kaayaan syariat mah eueuh tanda-tanda jago tamangkluk anu ngaran si Konceleng Sancang. Tapi pangarti jelema memang teu bisa ditangtukeun ku ayana syariat. Terus terang dewek padasaran aya ngajajal pangarti eta mangkuk anu ngaran si Konceleng. Jadi kumaha ieu Ki Guru? Nah urang sampeurkeun bae ka eta warung atawa kumaha? Montong bijen waktu tepuku deuleu Sancang. Cukup lila urang dedeangan eta jalma. Ayeuna pugu pisan. Panggih di dieu. Geus teu kudu loba ti mangga ayeuna mah. Bade urang sampeurkeun ayeuna kene Sancang. Dewek geus teu sabar hayang ngajajal pangarti jelema anu ngaran si Konceleng. Kiramuk kawilang panasaran hatena. Wiwirang jeung kanyeri hate anu karanapan ku muridna bisa karasa ku hatena. Wajar upama salaku anu jadi guru mang maleskeun nyeri. Gede hate jeung ngarasa boga angkeuhan lantaran babarengan jeung anu jadi guruna. Si Bujang Sancang dina lengkah-lengkah sukuna anu gagah bareng leumpang nyampeurkeun ka lebah si Konceleng. Sanggeusna deukeut ka eta warung, si Bujang Sancang anu memang masih kena apaleun ka si Konceleng langsung ngadeuketan terus nyarita. Konceleng, urang ditepungkeun deui dina waktu ayeuna. Masih kana ingat? Ingat kana si lain ka kuring? Ieu. Kuring si Bujang Sancang teh ayeuna datang jeung anu jadi guru nyata Kiramuk. Tah ieu guru kuring anu ngaran Kiramuk. Si Konceleng ngareret ka si Bujang Sancang terus ningali ka lebah Kiramuk anu diwanohkeun ku si Bujang Sancang.
bage atuh Bujang Sancang. Nu jadi jeung Kiramuk anu jadi guru ka dieu teh ya. Mangga atuh linggih Kiramuk. Ya kalarasan be atuh ditepangkeun di dieu. Pilih bade sakantenan leureuh. Tah ieu anu diuk digigireun Akang, ieu teh Prawira murid Akang ya Bujang Sancang. Nah, gitu. Si Konceleng ngawanuhkeun Prawira ka si Bujang Sancang. Si Bujang Sancang ngareret ka Prawira 2 tetepan bantrok. Tetepan jagongora anu masih keneh gampang kahudang amarahna. Ningali katenangan si Konceleng Kiramuk jadi leuwih panasaran hatena. Dirina hayang nemongkeun kanu jadi muridna. Yen si Konceleng lain lawan anu berat pikeun manehna. Malah Kiramuk sanggup pikeun ngarubuhkeun si Konceleng, kitu pamikir Kiramuk waktu harita. Kiramuk tetep seukeut ka si Konceleng terus nyarita dina sikap anu galak. Bontong make jeung loba basa-basi segala rupa adalah Konceleng. Dewek jeung si Bujang Sancang anu jadi murid datang ka dieu lain hayang silaturahmi. Cukup lila dewek jeung si Sancang neneangan si lain. Anu dimaksud daya lihat ka jabati hayang males ka nyeri anu jadi murid. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikan yen teu bisa sangeudahna kitu bae nyieun ka nyeri jeung wewerang ka murid dewek si Bujang Sancang. Keharde Prawira jol kasinggung be hatena ningali sikap jeung ngadenge caritaan Kiramuk saperti kitu. Tapi si Konceleng ngareret kanu jadi muridna terus nyarita deui dina sikap anu tetep tenang. Helah ulah kabur ku nafsu ieu Prawira ya. Sanajan nya ieu jalma nemongkeun sikap anu ngamusuh ka urang, lain nganu ngaharti urang kudu nurutan sikap jeung tindakanana. Sigana bae ieu Kiramuk guruna Bujang Sancang teh panasaran ka Akang. Sapeda si Bujang Sancang ku Akang fungsi jadi pacundang gitu. Si Konceleng terus ngareret ka Kiramuk anu geus teu genah cicing sigana teh. Delila si Konceleng terus nyarita. Kiramuk, kuring terus terang geus teu nginget-nginget deui kana kajadian anu karandapan mangsa keukeuh Bujang Sancang nuduh kuring anu ngalajiwana si Bujang Garang. Malah ari kahayang mah eta kasalah pahaman teh ulah nepikeun ka karandapan deui. Kiramuk ngaburilang sapasang panona, sedengkeun si Bujang Sancang ngawaskeun ka Prawira. Kadenge Kiramuk harita nyarita deui. bontong make jeung loba ngomong anu lain-lain. Terus terang dewek nangtang ijen jajaten ka si lain. Lamun enya bener-bener si lain ngarasa jadi jago anu sajati. Bontong make jeung nolak kana ieu panantang dewek si Konceleng. Si Bujang Sancang oge milu mairan caritaan omongan anu ditujukeun ka Prawira anu masih keneh nyobaan nenangkeun sikapna. Dese panasaran jeung pikeun ngabuktikeun saha anu leuwih unggul. Kuring nangtang ijen ka Prawira murid si Konceleng. Hayang nyaho nepikeun ka mana ajen pangarti murid si Konceleng anu ngaran Prawira. Si Konceleng masih tetep tenang. Teu kasinggung hatena jajauheun ka hudang amarahna. Sikap jeung kayan anu teu dipibanda ku sambarangan jago. Malah lebah dia memang onjoyna si Konceleng upama dibandingkeun jeung jalma anu sajena. Kiramuk, Bujang Sancang, kuring teu rumasa jadi jago, komo mun umaku jadi jago sajati. Sebab jalma memang taya nu jago. Jadi sakali deui kuring miharap naon guna jeung untungna upama ayeuna urang tarung. Arek marebutkeun naon atuh urang teh, make jeung kudu tarung sagala rupa. Kiramuk beuki nafsu, paneuteuna semu hurung terus ngomong deui dina sikap anu beuki garang caritanana kalayan kasar. Bontong terus ka bacot. Tepugo si adalah Konceleng. Lamun bener si lain henteu ngarasa jadi jago anu sajati. Bontong make ngalawan upama ayeuna kene dipudaran ku dewek sadeuleuk. Ya, lamun kuring rek dibinasa mah kapaksa kuring bakal ngabela diri. Sabab kuring boga kewajiban upama ngabela diri dina waktu ayeuna. Kitu nate lantaran rumasa ieu badan sakujur teh lain mutlak boga sorangan.
Sewajibna upama dijaga jeung diriksa ku kuring anu make. Nah, sabab lain naon-naon Kiramu. Bisi katanyaan kuno boga. Nah, setan sia. Coba geran. Nangtung sia. Di dia ya di tempat anu laga adalah konseleng. Dewek tacan saudara saling hati. Upama asal bisa ngalah jiwa si lain dina waktu ayeuna sia. Dan heula tah alas teh koceng. Lain waktu na lodok sia belegong. Hayo, ka dieu sia konseleng. Si konseleng narik napas panjang. Sabab memang geus ngarti yen naon anu keur disinggahareupan ku dirina dina waktu harita geus moal disinggahan deui. Dirina kudu ngalayanan karep jeung kahayang Kiramuk anu keukeuh panasaran. Bangun anu seunggah jeung hoream sarta beuteung anu kukurubukan. Si konseleng ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun tempat diukna nyamperkeun ka lebah Kiramuk anu geus pancu nangtung di lebah tempat anu lega. Sedengkeun anu boga warung jeung anu keur laleureuh di dinya ngan ukur hate anu kakategan, eueuh nu wanian pipilueun kana eta urusan. Si bujang sancang neuteub seukeut ka Prawira terus nyarita. Caritaan anu ngandung panangtang. Prawira. Lamun nya si laing lalaki murid jeung muridna si konseleng deuleu. Guru jeung murid hayo urang pada buktikeun saha anu leuwih unggul di antara urang duaan. Maknya rek moal unggul ningali guru ngaceler jadi bangke. Saok ayeuna. Aing murid Kiramuk. Si lain murid si konseleng maju sia. Murid jeung murid, guru jeung guru. Ayo maju. Sikap jeung caritaan si bujang sancang mubuh sombong nakerana. Prawira sanajan ditenang-tenang jeung disabar-sabar hatena oge tetep be henteu kuat. Neuteub seukeut ka si bujang sancang dina sikap anu tandes. Prawira terus nyarita. Naon karep jeung kahayang anjeun bakal dilayanan ku kuring dina waktu ayeuna bujang sancang. Kahayang anjeun ieu tarung urang lakukeun sia. Prawira cengkat nangtung tina diukna. Di tempat anu mesah katingali dua jirim nyata Kiramuk jeung si konseleng geus adu hareupan. Kiramuk memang geus teu sabar, hayang geura deur tarung jeung si konseleng sigana teh. Pikeun ngabuktikeun kanu jadi muridna yen dirina leuwih punjul batan si konseleng. Srong, Kiramuk awangun pasangan. Sorot panonna neuteub seukeut ka si konseleng bari terus nyarita. Urang bebetian dia tarung di konseleng. Urang buktikeun si lain atawa dewek anu bakal ngabebengkang maring lemah dina waktu ayeuna. Son, geura pasang deuleu si konseleng. Montong nganggap enteng ka dewek sia deuleu. Maju sia. Si konseleng tetap nangtung teu ngawangun pasangan. Lain nganu harti nganggap enteng kanu jadi lawan. Dan memang kitu kebiasaan anu dilakukeun ku dirina. Orang memang taya niatan pikeun tarung Kiramuk. Tadi nama niatan teh hayang madang ieu beuteung lapuar. Jadi taya niat pikeun ngawangun pasangan hayang gedaang. Ngan mudah-mudahan be sanajan beuteung kukurubukan hayang madang kuring bisa ngabela diri upama ditarajang ku Kiramuk. Sor Kiramuk geura ngadengkak maju maksudnya. Aduh, ingat kana bakakak hayam kudu ieu otak doh. Bakakak nu didengkakeun nikmat meureunna keur lapar kieu teh ngalimet sambal dadakan make tahu make tempe tong poho lalapna. Nah, leunca jeung teh spong lah nikmat eta duh bakakak duh. Ugu be ari pikeun Kiramuk mah asa dilelece anggapanana. Geus teu ngalobakeun dicarita. Harita Kiramuk kagerohan daruan maju narajang ka si konseleng. Dasar jelema sedeng bari konseleng. Montong jalahkeun. Upama dewek tah ngalah jeung ngapencarkeun babatok si laing sia deuleu. Hakan ye pada rajang dewek sia. Wargi dahlia waktosna. Jaringan parantos nyekapan parantos mepet katawuh opat kada dipungkas ieu serial si konseleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Teu wilujeng kanton kasadayana. Sim kuring undur pamit.
Hapunten sampun kelepatan atur nuhun tina sadaya peratosanana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak kenang rangamnya Dahlia perungah gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.